Dina dalam ieu urang ngalaksanakeun nyaeta program Khatam Quran Nasional. Nah, judulnya teh Khatam Quran Nasional ieu program pusatnya di Jakarta ieu. Jadi urang teh ieu teh ka ieu aya di situ di Istiqlal urang teh ieu teh. Urang teh ngaji itunya. Tambahna ayeuna bagian juz 30 meureun nanya gitu. Jeung sajud sararea maca ana sametana we nya setengah jam itu meureun hari kegiatan mah di turun mah mungkin di tempat peringatan Idul Quran. Kemana terus ya? Saha tuh?
Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wal duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mohon saudaranya biasa laksanakeun dina program ya. Kemudian misalnya kurang doa sadayana mudah-mudahan atuh ieu ngosan urang sadayana sing janten kasayan. Amin. Sabab hari bacaan Al-Qur'an mah teh sahabat urang ketika urang dina alam kubur. Ayeuna mah pangarti asa dongeng datang katingali beruntuna, tapi jaga pasti alam kubur nyahoana urang. Oke, mudah-mudahan urang sadayana cing aya dina kalancaran, cing aya dina kesehatan. Amin. Cing dibabarikeun nya ilmuna nya cing meunang ilmu anu barokah anu manfaat dunya sareng akhirat. Amin. Oke, duakeun ku sadayana, guru-guru urang sadayana, oge Bapak Kepala oge sadayana cing aya dina kesehatan. Amin. Cing aya dina keikhlasan. Amin. Dina ayeuna. Ya. Oge mudah-mudahan urang sadayana ieu sakola urang anu ka Gusti Allah mudah-mudahan cing diengakeun cing dibabarikeun. Amin. Majukeun deui supaya surang ayeuna tiasa 2 lantai sadayana. Amin. Kalayan dilansarkeun dina hasil bangunan kalian dilansarkeun dina ngabangunna ulah aya loba gangguan sareng rintanganna. Amin. Itu pentingnya bibarokati al-Fatihah. Salawat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa
keluar tapi tertibnya video langsung supaya senang ulah paruh. Sok antri. Antri. Iya.